Gitu urang bisa bener teh lantaran lalajo batur salah matak tong ngewa ka jelema salah tong resep ka jelema bener hirup jelema teu cicing dina hiji daraja. Bapak ibu lalajo kuring dina TikTok jeung di YouTube ayeuna kieu buktina heuh kieu we di kopiah henteu di udang henteu di sorban henteu tong digeunggeureurkeun tahun hareup kuring eudeuh dek di udeng dek di gamis dek di sorban ngan ibu nu bakal boga panyakit kumaha panyakitna eueuh leuheung nya. Jadi jelema mah keukeuh tukang komentar batur tukang nempo batur sok poho ngomentar awak sorangan ka batur we cekasna teh heueuh lur da yakin atuh teh bakal di kitu jeger cager geblus ka masjid diomongkeun leuheung yai ka masjid eureun deui ceuk aing oge kitu. Iya tah cirina jelema nu goreng hate sik-sik melik sulit ati goreng pucus beh dituna belang bayahna